atuh orang mulia di hadapan Allah? Jawabanna ngan ukur hiji, gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad, aya syafaah na Kangjeng Nabi Muhammad. Yuk orang raih cinta na Nabi. Kunaon Asep? Hiji, birrul walidain, muliakeun indung jeung bapa. Sabalikna jelema nu sok ngaruksak, anu ngaruksak lahir batin indung bapa, ngaganggu kana perasaan hati indung bapa, doraka ka indung bapa, maot teu kaburu tobat. Maaf, sok sanajan rajin salat fardu sunat tinggalin, haji umroh tiap tahun, eta jelema moal menang syafaah gara-gara ngajarikeun hate indung jeung bapa. Kadang-kadang ngamuliakeun indung teh bapa teh ngan ukur satahun sakali we jelema ayeuna budak ayeuna mah. Rek ngamuliakeun indung bapa mah tong satahun sakali neng bageur geulis kasep tah unggal poe unggal detik menit muliakeun indung bapa. Lamun hayang boga derajat insyaallah berkah aya di dinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal.